A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ummatihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Walamma sudda sallallahu alaihi wasallam 'anil baiti amal Hudaybiyah. Walamma sudda jeung dina samangsa-mangsa di halangan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil baiti tina lebet ka Baitullah amal Hudaybiyati dina tahunan Hudaybiyah. Wasolaha jeung ngajak damai Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al kuffaro ka jalma-jalma kafir ala ayyauda kana yen bakal kembali Kangjeng Nabi al amal qabila dina tahun payun. Wa yakhlu jeung merek kesempatan itu kufar lahu kanggo Kangjeng Nabi makata kana lebet ka kota Mekah salasata ayyamin dina 3 pirang-pirang dinten. Watajahaza sareng persiapan Kangjeng Nabi li umrotil qodoi karena bade ngalaksanakeun umroh qodho. Wa khofu jeung sarieun para sahabat alla tafia kana yen teu nyumponan sa Quraisyun orang kafir Quraisy wa yuqatilu jeung merangan itu Quraisy hum ka itu sahabat atawa hum ka itu muslimin. Wa qaroha sareng teresep sahal muslimuna jalma-jalma muslim kita lahum kana merangan ka itu Quraisy fil harami di tanah haram wal ihrami jeung dina kaayaan ihram wasyahril harami jeung dina bulan haram. Nuzila jawab lama maka diturunkeun naon waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum al ayah ayat anu neme. Waqatilu sareng kudu marerangan aranjeun sadaya fi sabilillahi di jalan Allah aili i'la idinihi tegasna karna ngaluhurkeun agama Allah. Alladzina kajalma-jalma yuqatiluna marerangan itu ladzina kum ka maraneh kabeh minal kuffari nyatana jalma-jalma kafir. Wala ta'tadu jeung ulah mumusuhan maraneh kabeh alaihim kaitu kufar bil ibtidai ku cara ngamimitian bil kitali kana perang. Innallaha sayaktosna Gusti Allah la yuhibbu eta teu mikaresep Allah al mu'tadina ka jalma-jalma anu tukang mumusuhan. Al mutajawizina tegesna anu ngaraleuwihan ma kana perkara hada tos ngabatasi Allah kana ma lahum pikeun itu jalma-jalma. Wa hadza sareng ari ieu ayat mansukhun eta nu dinasah bi ayati baroatin ku ayat baroah au bi qaulihi atawa ku dauhan Allah waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum al ayah ayat anu neme. Waqtulu jeung kudu maraehan maraneh kabeh hum ka itu kufar haitsu tsaqibtumu tina sakira-kira geus maranggihan maraneh kabeh hum ka itu kufar wajadtumu tegasna geus maranggihan maraneh kabeh hum ka itu kufar. Wa akhriju jeung kudu ngaluarkeun maraneh kabeh atawa ngusir maraneh kabeh hum ka itu kufar min haitsu akhraju tina sakira-kira geus ngalusir itu kufar kum ka maraneh kabeh ai makata tegasna ti Mekah. Wa qad fuila sareng nyata parantos dipidamel bihim ka itu kufar naon dalika itu ikhrajuhum amal fathi dina tahunan Fathul Mekah. Wal fitnatu sareng ari fitnah asyirku tegasna sirik minhum ti itu kufar asyaddu eta anu leuwih banget a'dhamu tegasna leuwih pohara minal qatli tibatan ngabunuh lahum ka itu kufar fil harami di tanah haram awil ihrami atanapi dina kaayaan ihram alladzi anu istaqdamu ngareken agung itu muslimin hu kana itu alladzi janten kan orang-orang Islam teh rada hoream perang di tanah haram perang dina kaayaan ihram
perang dina bulan haram. Pajarkeun eta teh naon? Haram tah. Ku Allah teh diwaler sok cenah ari itu ngamimitian mah balas wae ulah cicingeun. Eta teh teu jadi naon? Da eta mah naon? Melindungi diri. Wala tuqatilu jeung ulah marerangan maraneh kabeh hum kaitu kufar indal masjidil harami di masjidil haram ay fil harami tegesna di tanah haram hatta yuqatilu dugi ka yen marerangan itu kufar kum kamaraneh kabeh fihi di tanah haram fa in qatalu mangka lamun marerangan itu kufar kum kamaraneh kabeh fihi di tanah haram faktulu mangka kudu ngebarunuh maraneh kabeh hum ka itu kufar fihi di tanah haram. Wa fi qiraatin sareng dicarioskeun itu ayat dina hiji qiraah bila alifin kalawan tengange alif fil af'ali dina pirang-pirang fiil ats-tsalatsati anu tilu. Mana cenah anu tilu teh kahiji wala tuqatiluhum dibuang alifna jadi dibaca wala taqtuluhum. Nu kadua hatta yuqatilukum dibaca hatta yaqtulukum. Nu katilu fa in qatalukum dibaca fa in qatalukum. Kadzalika nyakitu deui al-qatlu ari ngabunuh wal ikhraju jeung ngusir jazaul kafirina eta balasan pikeun jalma-jalma kafir. Fa inin tahu mangka lamun eureun itu kufar anil kufri tina kakupuranana wa aslamu jeung arasup Islam itu kufar fa innallaha mangka sayaktosna Gusti Allah ghafurun eta anu maha ngahampura lahum ka itu kufar rahimun tur anu maha pengasih bihim ka itu kufar lamun taubat. Waqatilu jeung kudu marerangan maraneh kabeh hum ka itu kufar hatta la takuna dugi ka yen teu kabuktosan tu jadu tegesna dipendakan naon fitnatun fitnah syirkun tegesna kasirikan wa yakuna sareng yen kabuktosan naon ad-dinu agama al ibadatu tegesna ibadah lillahi eta tetep wungkul keur Allah wahdahu sahiji Allah. Layu badu tegesna teu diibadahan naon siwahu salianti Allah. Fa inin tahu mangka lamun eureun itu kufar ane syirki tina gawe syirik fala taqtadu mangka ulah nyerang anjeun atawa ulah ngamusuh aranjeun kabeh alaihim ka itu kufar. Dala nuduhkeun ala hada kana ieu kaul naon fala udwana illa 'alal zalimin ayat nu 6. Fala udwana mangka teu aya permusuhan iktidaan tegesna permusuhan bikotlin ku cara perang atawa ngabunuh au goirihi atawa salianti itu kotlin illa 'alal zalimina angin ka jalma-jalma anu darolim. Waman sareng ari saha jalma intaha eta eureun itu si man falaisa mangka lain itu si man bidzalimin eta jalma anu zalim. Fala udwana mangka atuh teu aya permusuhan alaihi eta tetep ka itu si manintaha. Asyahrul haramu ari bulan haram al muhramu tegesna anu dimuliakeun muqabilun eta anu ngabandingan bisyahril harami kana bulan haram bulan mulia fakama mangka sapertikeun perkara qatalu marerangan itu kufar kum kamaraneh kabeh fihi dina itu syahrul haram faktulu mangka kudu marerangan maraneh kabeh hum ka itu kufar pimithlihi dina misilna itu syahrul haram. Rodun ari ieu eta hiji bantahan listi domil muslimina karena nganggap agungna orang-orang Islam zalika kana itu syahrul haram. Jadi kulantaran orang-orang Islam ngagungkeun kana syahrul haram maka sok teu paruruneun perang teh tak walau teu dibantah nya dina syahrul haram ge ari di perangan mah ku batur sok lawan ulah cicing wae kitu teu jadina naon teu jadi doraka. Wal hurumatu jeung ari pirang-pirang perkara anu dimuliakeun jam'u hurmatin ari hurumat eta jama' tina lapad hurmatun ma ari hurmatun eta perkara yajib wajib naon ihtiramuhu ngamuliakeunana kana itu ma
Kisosun eta aya kisos ayuk tasu tegesna dibalas itu syahrul haram atawa al-qatlu fi syahril haram bimithliha ku misilna itu hurumat idza untuhikat di mana-mana dilanggar itu hurumat. Faman mangka ari sasa jalma itada eta nyerang itu siman alaikum kamaraneh kabeh bil kitali ku cara merangan fil harami di tanah haram awil ihrami atawa dina kaayaan keur ihram awi syahril harami atawa dina bulan haram fa tadu mangka kudu nyerang aranjeun alaihi ka itu simani tada alaikum bimithli ku misilna perkara itada geus nyerang itu siman alaikum kamaraneh kabeh. Sama nganamian Allah muqabalatahu kana muqabalahna itu i'tada i'tidaan ku lapad i'tida lisibiha karena nyarupaanana itu muqabalah bil muqabili bi ku anu nyarupaanana fi surati dina rupana. Jadi kieu kan sabenerna mah anu fa'tadu teh lain nyerang tetapi ngalawan tah kunaon atuh ku Allah dibahasakeun fa'tadu lain ngalawan tah alasanna teh sabab eta teh muqabalahna nyarupaan kana muqabalahna nyaeta i'tada gitu. Mentak di namian we i'tada aslina mah lain i'tada kan eta mah kunaon ngalawan lain nyerang. Wattaku sareng kudu tarakwa aranjeun Allah ka Gusti Allah fil intisori dina nyunkeun pitulung wa tarkil i'tidai jeung ninggalkeun kana nyerang. Wa lamu jeung kedah aruni ngaaranjeun anallaha kana sayaktosna Gusti Allah mal muttaqina eta tetep sarta jalma-jalma anu tarakwa bil auni kunulungan wa nasri tegasna nulungan. Wa angfiku jeung kedah arinfak aranjeun sadaya fisabilillahi di jalan Allah taati tegasna dina taat ka Allah al jihadi nyatana jihad wa ghairihi jeung salianti itu jihad. Wala tulku jeung ulah manggihan anjeun bi aidikum ku pirang-pirang diri aranjeun aya angfusikum tegasna pirang-pirang diri aranjeun. Ieu teh majad mursal mim babi itlaqil juj wa iradatil qul. Nu dimaksudna mah diri-diri kabeh saawak-awak bahkan jeung ruhna lain leungeun wungkul tetapi anu dipake lapad aidi leungeun. Wal ba'u sareng ari ba zaidatun eta zaidah panambah ila tahlukati kana karuksakan al hilaki tegesna karuksakan bil imsaki ku cara nahan ani nafaqati tina nafakah fil jihadi dina jihad aw tarkihi atawa ninggalkeun jihad. Li'annahu karena saektosna kalakuan atawa li'annahu karena saektosna itu al imsak anin nafaqah fil jihad aw tarkihi yukawi eta mantak nguatkeun itu imsak al aduwa ka musuh alaikum ngamadaratkeun keur maraneh kabeh. Wa ahsinu jeung kudu garawe hade maraneh kabeh bin nafaqati ku cara nganapakahan wa ghairiha jeung salianti itu nafakah. Innallaha sayaktosna Gusti Allah yuhibbu eta mika cinta Allah al musinina ka jalma-jalma anu garawe hade. Ayuthibu tegasna ngaganjar Allahum ka itu musinin. Watimu jeung kudu nyalampurnakeun maraneh kabeh al hajja kana haji wal umrota jeung kana umroh lillahi karna Allah. Adu tegasna kedah nyumponan maraneh kabeh huma kana itu haji jeung umroh bihukukihima kalawan pirang-pirang hakna haji jeung umroh. Fa in usirtu mangka lamun dicegah maraneh kabeh atawa ditawan maraneh kabeh muni'tum tegasna dicegah maraneh kabeh an itmamihima tina nyampurnakeun umroh jeung haji bi aduwin kusabab ayana musuh. Fama mangka ari perkara istaisaro eta narima enteng itu ma tayasaro tegasna enteng itu ma minal hadi nyatana hadiah atawa mencit alaikum eta tetep keur maraneh kabeh. Wawa jeung ari itu hadiu satun eta me wala tahliku jeung ulah nyukuran maraneh kabeh ruusakum kana pirang-pirang rambut maraneh kabeh. Ieu majaz mursal mim babi itlaqil kul wa iradatil juj. Ari diobrolkeun mah ruus sakabehna sirah tetapi nu dimaksud mah rambut menyanduktekan sirah. Ae la tatahallu tegasna ulah tahallul maraneh kabeh hatta ya blugo dugi ka yen dugi naon al hadiyu hadiah pepencitan al
al-madhkuru anu dicarioskeun mahillahu ka tempatna itu hadiyu haitsu yahilu tina sakira-kira manjing naon dabuhu mencitna itu hadiyu wahwa jeung ari itu mahillah makanul ihsori eta tempatna dikepung tempatna ditawan ingda Syafi'i mungguh Imam Asy-Syafi'i fayud bahu tuluy dipencit itu hadiyu fihi di itu mahillah biniati tahalluli kalawan niat tahallul wa yufarraqu jeung dibagikeun itu hadiyu ala masakinihi ka jalma-jalma miskina itu makanal ihsor atawa mahillah wayuh laku jeung dicukuran si jalma anu haji wabihi jeung kusabab itu halku yahsulu hasil naon at-tahallulu tahallul tina ihram faman mangka ari saha jalma kana eta kabuktosan itu si jalma minkum timaraneh kabeh maridon eta gering au bihi atawa eta tetep keur si jalma adan aya kanyeri min rosihi tina sirahna si jalma kakomlin sapertikeun kutu wasudain jeung riut sirah fahuliko mangka dicukuran si jalma fil ihrami dina kaayaan ihram fafidyatun mangka ari fidyah alaihi eta tetep wajib keur si jalma anu mangkana mingkum maridon obi adam mirosihi min siamin nyatana puasa li thalathati ayamin tilu pirang-pirang poe aw sodakotin atawa sodakoh bi thalathati asoin ku ngaluarkeun kana tilu kulak min golibi kutil baladi tina makanan pokok hiji negara ala sitati masakina dibikeun ka genep pirang-pirang jalma miskin aw nusukin atawa kurban mencit aidza bihi syatin tegesna mencit me wow jeung ari lapad ao litakhiri eta tetep pikeun milih-milih jadi ao dina ao sodakotin ao nusukin teh eta teh ao mana takhir berarti teu kudu dilaksanakeun kabeh pilih we hiji lamun dipilih puasa sodakoh jeung nusuk teu kudu lamun dipilih sodakoh puasa jeung nusuk teu kudu mun dipilih nusuk sodakoh jeung puasa teu kudu kitu waul hiko jeung dipilukeun bihi ka itu mangka naming kumaridon au bihi adam mirosihi sahaman jalma huliko dicukuran itu si jalma ligoiri udrin karena teu aya udur lianahu karena saektosna si jalma aula eta anu leuwih utama bil kifaroti kana ngalaksanakeun kifarat wakada jeung nya kitu deui man ari jalma istamta'a ngeuneunahan itu si jalma bigoiril halki kalawan tanpa dicukuran katibi sapertikeun make sesengitan walabsi jeung make pakaian anu dijahit pakaian salianti pakaian ihram wadahani jeung make minyak buuk li udrin karena udur au goirihi atawa salianti udur faida amintum mangka di mana-mana geus ngarasa aman aranjeun kabeh al aduwa ti musuh fa bi antahaba ku secara yen geus mangkat itu musuh ngaleungit itu si musuh awalam yakun atawa teu aya itu musuh paman mangka ari sajalma tamata'a eta ngeuneunan itu si jalma istamta'a tegasna ngeuneunan itu si jalma hartina ngalaksanakeun larangan-larangan ihram bil umroti ku sabab umroh ay bisababi firogihi tegasna ku sabab geus beresna si jalma minha tina umroh bimahduratil ihrami kana ngeuneuhanna teh kana pirang-pirang perkara anu dilarang dina keur ihram ilal haji ngan menuju kana haji ay ilal ihrami tegasna menuju ihram bihi ku sabab haji jadi geus tahallul tina umroh ayeuna rek ihram keur haji bi ayakuna ku secara yen kabuktosan si jalma ahroma eta ihram si jalma biha karena itu umroh fi asyurihi dina pirang-pirang bulana haji fama mangkali perkara istaisaro enteng itu ma tayasaro tegesna enteng itu ma minal hadi tina mencit alaihi eta tetep wajib keur si jalma wawa jeung ari itu hadi satun eta me yad bahu anu mencit si jalma hakana itu sat ba'dal ihrami dina sabada ihram bihi kusabab haji ihramna ihram haji wal afdalu sareng ari anu pangutamana yauman nahri eta tetep dilaksanakeun dina poenan mencit nyata dina Idul Adha faman mangka ari saha jalma lam yajid eta temendakan itu si jalma al hadiah kana pepencitan li faqdi karena eueuhna itu hadi aw faqdi tsamanihi atawa hargana itu hadi aya ma aya
mekna tengan teu kabeuli. Fasiyamu thalathati ayamin, mangka ari puasa 3 poe eta tetep wajib keur si jalma. Takdirna ay fa'alaihi siyamu thalathati ayam aya dina sarah. Fil haji dina haji ay fi halil ihrami tegasna dina tingkah ihram bihi kusabab haji. Payajibu mangka wajib hina idin dina nalikana siam naon ayuhrima yen ihram si jalma qabla sabi'i dina samemeh tanggal 7 min Dzulhijjati ti bulan Dzulhijjah. Wal afdalu sareng ari anu pangutamana qabla sadisi eta tetep ihram dina samemeh tanggal 6 Dzulhijjah li karohati shaumi yaumi arafata karena makruhna puasa dina poenan Arafah. Wala yajuzu jeung teu kenging naon shaumuha muasaan itu salah satu ayam puasa nu jadi kiparat ayam tasyriki dina pirang-pirang poe tasrik ala asohi kaulai Syafi'i mungguh kaul anu pangsohehna tina 2 kaul Imam Asy-Syafi'i. Wasab'atin jeung 7 poe idza rojatum di mana-mana geus balik maraneh kabeh ila watonikum ka tanah air maraneh kabeh. Makata boh tama Mekah au goiriha atawa salianti Mekah. Wakila sareng dicarioskeun naon idza faragtum lapad idza faragtum. Idza faragtum di mana-mana geus beres maraneh kabeh min a'malil haji tina pirang-pirang amalan haji. Wa fihi sareng eta tetep dina itu ayat iltifatun ari pindah anil goibati tina goib. Asalna domir goib ayeuna jadi domir muhatab kueta idza rojatum. Tadi nama man kan goib. Tilka ari itu madkuroh asyaratun eta 10 kamilatun anu sampurna. Jadi puasa nanti kabehna teh 10. Jumlah tu takkidin ari ieu jumlah eta nguatan 5 kana perkara qoblaha tetep itu mak samemeh ieu jumlah. Dzalika ari itu madzkur al hukmul madzkuru tegasna ari hukum anu dicarioskeun min wujubil hadi nyatana wajibna mencit au siami atawa puasa alaman eta tetep pikeun jalma tamata eta gawe tamatu itu si jalma gawe ngeuneunahan keur dina kayan ihram. Liman eta tetep pikeun jalma ieu mah jadi hobar tina zalika. Lam yakun teu kabuktosan saha ahluhu keluargana itu si man hadiril masjidil harami eta anu haladir di Masjidil Haram bi alam yakunu secara yen teu kabuktosan itu ahluh ala duni marhalata ini eta di bawah 2 marhalah minal harami ti tanah haram inda Syafi'i mungguh Imam Asy-Syafi'i. Fa in kana mangka lamun kabuktosan itu si man faladama mangka teu aya dam alaihi eta tetep pikeun itu si man. Wala siama jeung teu aya saum pikeun itu si man. Wa in tamata mangka lamun tamatu itu si jalma wa fi dzikril ahli jeung eta tetep dina nyarioskeun lapad al ahlu is'arun ari merenyaho bistirotil istitoni kana disyaratkeunana jadi penduduk. Falau aqoma maka lamun teh mah menetap si jalma qabla asuril haji dina samemeh bulan-bulan haji. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, heg 10 poe, bulan Dzulhijjah asurul haji teh kan. Walam yastautin jeung teu jadi penduduk itu si jalma wa tamata jeung tamatu itu si jalma pa alaihi mangka eta tetep pikeun si jalma zalika ari itu madzkur. Dam teh wahwa jeung ari itu kaul ahadu wajhaini eta salah sahiji tina 2 jalan indah Syafi'i mungguh Imam Asy-Syafi'i. Wa tsani sareng ari anu kaduana la eta lafad la henteu cenah teu kitu. Wal ahlu sareng ari lapad ahlu kinayatun eta hiji kinayah anin nafsi tina diri. Wa ulhiqo jeung dipilukeun bil mutamati ka jalma anu haji tamatu fima dina perkara dukira parantos dicarioskeun itu mak bisunati ku sunnah saha al qorinu jalma anu haji kiron wahwa jeung ari itu qorin man eta jalma aroma ihram itu si jalma bil umroti kalawan ihram umroh wal haji jeung ihram haji ma'an kalawan babarengan. Au yudkhilu atawa ngasupkeun itu si jalma al hajja kana haji alaiha kana itu umroh qabla tawafi dina samemeh tawaf. Wattaqu jeung kudu tarakwa maraneh kabeh Allah ka Gusti Allah fima dina perkara ya'muru marentah Allah kum ka maraneh kabeh bi kana itu ma wayanha jeung ngalarang Allah kum ka maraneh kabeh anhu tina itu ma. Wa'lamu jeung kedah nyerah maraneh kabeh annallaha kana sayaktosna Gusti Allah syadidul iqabi
utawi eta anu banget nyiksana, liman ka jalma kholafa nyulayaan itu si jalma hu ka Allah ala nafsihi atas dirina si jalma. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.